بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وقال والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah amma ba'du. Segala-galana mau kedah ka anjeunna sumerahna pasrahna jeung nyuhungkeunna memang anjeunna dat anu laisa kamisli sayun anu layak anjeunna sakumaha pidawuh anjeunna Allahus Somad dan Allah anu dipikabutuh dan Allah nu dituju dan Allah nu diibadahan ari urang pa'annal abdul mubtakir urang mah saur sultan nu neme hamba anu banget butuh ku Allahna eta kalimah distelkeun kalayan dawuhan Allahna fa'lam annahu la ilaha illallah aya istigna aya iftikar la ilaha illallah istigna Allah kebutuh usaha kabeh ciptaanana ku alamna iftikar urang nu banget butuh ku mantena ari bantena teu butuh ku sagala perkara sabab mantena anu maha sugih maha ngayakeun maha sagala-galana maka kalimah eta sapagodos jeung naon anu neme dihaturkeun ku kasepuhan urang sadayana ti Sohibul Betna eces jentre nembres teras ti tamu urang sadayana nyarengan urang ieu Bapak Haji Aan kalayan dijajab sesarengan ku Pak Haji Iwan Gunawan ti pemuka manakib Manunjaya urang di dunia ieu sadayana di alam anu sementara sehebat apapun kekuatan kagagahan kapopuleran kekuatan termasuk setinggi apapun jabatan sehebat apapun kekayaan sehebat apapun kepopuleran sementara tapi akhirat salalamina khalidina fiha abada ari balik ka ditu bade makal naon tah nu lemek jantenkeun bekal ku ibu ku bapak sadayana nu dicarioskeun ku al mukarram ti payung lamun diraratkeun ku bapak ku ibu janten bakal kaditu lain 10 tahun lain 100 tahun lain 1 miliar tahun bahkan triliunan tahun sanes sabab di ditu salalawasna teu aya tungtungna margi alamna ge alam bako ari ge mah alamna ge alam fana alam para serba sementara segala-galana ari balik ka ditu kudu nyanak naon nya kudu nyanak anu sifatna bako segala bentuk ikhtiar bapa berhasil ibu sagala-galana dina usaha bapak ibu gerak jeung diam bapak ibu kudu aya nilai bako kekal berarti bapak sareng ibu sapapaosna mangrupi ibadah anu dihaturkeun anu barupi ibadah mahdoh atara pikoer mahdoh kudu tetap aya sandaran ruhna kasaha kehadirat Allah tatkala getaran jiwa bapa ruh bapa tersambung kana ruh anu dibarengan ku hudurul qalbi ma Allah hadir hatena mayu tawajjuh ka Allah ngabuktoskeun kahambaan rumaos urang hamba anu banget butuh ku Allah didinya hirup ngaglora dina jiwana itulah keabadian di hadapan Allah bade keur di kebon bade keur di pesawat
bade keur di hotel, bade keur di gudang, bade keur di pabrik, bade keur di mana bae. Bahkan salah satu gerakan yang Allah akan abadikan walaupun dohirna berupa ibu bapak misalnya lain mahdoh, lain goer mahdoh dina badan, tapi bersifatna nyaeta sifat-sifat naon tijaroh, muamalah, berupi anu sifat usaha dina dohirna manusia, tapi dihukuman ku Allah nilaina ibadah. Bahkan dikirna mahabbahna dikategorikeun ku Allah daim berkekalan. Nyaeta salat nage lebet kana kategori salat daim, dilebetkeun deui salat mi'raj, dilebetkeun deui salat jama, dilebetkeun deui ka dituna salat jamingul jama. Jadi jama teh bar lain jama antara lohor jeung asar, eta mah dimensi syariat ilmu fikih. Tapi jama bimakna antara lisan ibu nyambung jeung ruh ibu, kadituna mah teras kana puadik mata hati ibu, kadituna mah tembus kana sirri, geus dina sirri ibu teu bisa ngabalir ti Allah nu kagunganana. Maka semuanya berlimpah luas kekekalan dan keabadian. Kekal naonna ridho Allahna, kekal naonna ampunan Allahna, kekal naonna rahmat Allahna, kekal naonna fadl Allah. Nah, maka ibu bapak di dia urang sadayana yakin sabab ieu nu diamalkeun ku bapak ibu amalan kekekalan untuk bapak dan ibu insyaallah. Ku ayeuna sakitu maka poe ieu pisan urang nuju kabuktoskeun syukur ka Allah ngalangkungan aya ruh ibu anu nuju mayun ka Allah. Maka hada min fadli rabbi, ieu poe ieu cali ieu riungan mangrupi pangaturan fadl ti pangeran abdi, pangeran urang sadayana. Syukuri, nikmati, maka akan mengalirlah kekekalan ini dan akan menggabungkan roh ibu sareng saha bakal bergabung pertama sareng Syekhul Mursyid ibu anu sok disebat ku urang sadayana nyaeta guru mursyid urang sadayana Syekhuna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin teras sohib tahun menyertai mursyid awal terus sampai Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Sambas, Syekh Samsudin teras dugi kadituna Abdul Wahab, Abdul Rajak sampai Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Maka itulah tatkala sudah bergabung ruh ibu ruh bapak sadayana bekal kalayan keabadian menuju Allah. Sabab ibu didikirkeun ageda ku Allah, didiukeun lagi ku Allah, sagala-galana diingkikeun lagi ku Allah, beak sagalana. Maka dina hate ibu teu ngabalir ti Allah. Lakal kullu, bikal kullu, ilaikal kullu, minkal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah keabadian. Pawasolaka maka bapak nepi, pawasolaka maka bapak ibu nepi. Ilaihi ka Gusti Allah bima minhu la bima minka. Jadi dugina bapak ka Allah, dugina ibu ka Allah lain ku hebatna, lain ku kuatna, lain ku kayana, tapi ku mangrupi fadl rahmat Allah subhanahu bima minhu, ku mangrupi fadl Allah. Maka gemung tauhidna teras nancik dina jiwana, teras nyampaikan ibu dugi ka hadirat Allah. Lamun urang dimensi syariat heula ibadah urang gerak-gerik urang ngabuktoskeun ibadah mahdoh atau pigoer mahdoh, maka sok aya keneh muncul aku-akuan dina diri urang. Nah disebabkeun empe selama urang masih mengaku power urang anu menghadap ke Allah, maka di sanalah musnah, tidak menjadikan diri kita kekal di hadapan Allah. Maka pidau Sultan wasfawas dina pidau Allah dina Quran surah Muhammad ayat ke-18 pidauna fa'lam annahu la ilaha illallah, diteraskeun ku mantena wastaghfir lidambika walil mu'minina wal
Mina sok bari nyuhunkeun hampura ka Allah didinya minta ampunan ka Allah lidan bikapikeun dosa anjeun. Maka saya sultan tatkala nyurahkeun menafsirkan lidan bika beh dituna teras kana nakwilkeun lidan bika naon ae wujudika. Jadi kade lamun urang mayun ka Allah rasakeun urang ulah wujud urang nu disodorkeun ka Allah mangrupi sadayana we bimbingan hidayah mantenna karunia mantenna lepaskeun kahla ni alul kauni kaetaro wa gototorful qalbi an siwahi dina ukulul iman sok bager coploklah naon terompah kebesaranmu copotkan tanggalkan terompah kebesaranmu mau itu jabatan mau itu kekayaan, mau itu kepopuleran, mau itu kekuatan, semuanya copotlah. Bukan milikmu, semuanya. Kamu semua adalah adamun mahdun, tidak ada sama sekali balongkotan seorang sunat. Tatkala kosong, zero, ruh kita tidak terisi dengan selain Allah, maka itulah orang sedang inabah, kembali an kulli masyiwa. Jadi balik ke Allah tina sanes perkara salianti Allah ditanggalkan, dikosongkan, baru dia akan usul dugi ka Gusti Allah didinya pertama. Nu kadua secara syariat wasilahna di bapak di ibu itu ada 10 titik ataupun 5 titik ataupun 7 titik. Titik pertama Abul Basar yang ada di latifatul qalbi. Posisinya paling kiwa leres di bawah susu paling kiwa itu Abul Basar saha Nabi Adam alaihi salam. Tatkala engke hirup anu kadua kalina urang di yaumul jajah hari pembalasan, maka sangat mementingkan, sangat memerlukan syafaat maratena. Diantawis eta Nabi Adam pangpayuna didarongkapan ku bermiliar-miliar orang bari panon poe kirang langkung sapal antarana sangat dekat kepada ubun-ubun. Lalu manusia itu terus berkelompok berbondong-bondong terus mencari Abul Basar. Ya Abul Basar, hei bapak sakabeh manusia dinaon kieu abdi kacida lapar haus dahaga jeung kacida abdi takut karena keputusan pada dongkap supados engal diengalkeun. Ya Abul Basar, hei Adam, engalkeun suhunkeun ka dat Allah nu kagungan anu memiliki sadayana kerajaan, nu memiliki sadaya ciptaan, mugi salira kalangkungan salira ada bapak abdi sadaya nyungkeun usul ka Allah, nyuhunkeun dugikeun ka Allah supados abdi sadaya aya dina pitulung Allah ngalangkungan salira. Kumaha walau Nabi Adam kaula dina waktu ieu mah teu wantun izin ku mantena ngaromaoskeun dosa kantos mantena ngalarang wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minat dzalim. Kaula kalah nabrak waena sakitu teu wantun. Jig coba-coba Rasul Allah pertama sabada kaula pilarian Nuh alaihi salam. Tatkala ribuan tahun kinten-kinten atau ratusan tahun bari tahun akhirat beda jeung tahun dunia sapoe akhirat 1000 tahun dunia. Masya Allah. Kenapa kok lama-lama benar? Ya udah namana oge hari kalangkengan, hari anu teu aya wates wangunna. Ya Allah betapa berat. Dongkap ka Nabi Nuh sami walaranana isin kaula di hadapan Allah. Naon margina kaura ngajak ka Allah ngalangkungan dipaparinkeun risalah ti Allah intina la ilaha illallah. Kaula anak kaula sorangan teu milu teu nuturkeun waena sakitu 850 tahun kirang rangkung kaula ngadugikeun risalah Allah ternyata kurda 80 pentul nu ngiring ka kaula tina umurna wae tebih ka bina-bina. Tah kusama ke kumargi kitu kaula izin di hadapan Allah mana kage hujah kaula
sugan jeung suganjik cobi ka Rasul Allah Nabi Allah kalayan hamba Allah anu paling tawakal pasrah nu teu aya tandingna pilarian Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah pun sama malu. Kalau sekarang aku memohon pada Allah malu. Di hari penentuan ini aku malu menghadap Allah. Aku malu berbicara kepada Allah. Maka oleh karena itulah maka menunjukkan beliau, memberikan saran beliau untuk supaya tepat berburu kepada Nabi Allah, Rasul Allah yang telah berkalam dengan Allah. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dongkap sadayana ka Nabi Musa. Nabi Musa kumaha waleranana sami sapertos nabi-nabi anu saparantos name Adam Nuh sareng Ibrahim. Isin kaula dina waktos ieu teu wantun. Cobi wae pilari ka nabi sareng Rasul Allah anu disebut Ruhullah. Saha Nabiullah Isa alaihi salam. Sadayana dongkap kadinya tapi Nabi Isa teu wantuneun deui sami kedah ngunjukkeun mohon syafaat untuk semua umat. Tapi Nabi Isa masihan solusi jalan pilarian wae ku anjeun Nabi Allah akhir zaman, Nabi Allah Rasul Allah yang paling dekat dengan Allah, bahkan menjadi sayyidna seluruh semesta, yaitu bahkan dia diberikan kepadanya yaitu rahmatan lil alamin. Siapa baginda itu? Yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak, Ibu, alhamdulillah dipasihan metode melalui thoriqol mustaqim, thoriqom minallahi rabbil alamin. Yaitulah yang menghimpun seluruh anbiya wal mursalin yang ada dalam latifah-latifah yang ada di organ tubuh jismani Bapak, bahkan organ tubuh ruhani Bapak, untuk menggabungkan frekuensi ruhani Bapak bersama anbiya wal mursalin. Dengan apa kalimatnya? Tak lain dan tak bukan, kalimatnya adalah Abdul Likri la ilaha illallah. Eta bagus dipasihkeun bade ka Adaman mangga, bade ka Nuhan mangga. Maka pertama latifatul qalbi, wilayah Adam alaihissalam. Dua latifatul ruh, wilayah Nuh alaihissalam. Wilayah Ibrahim alaihissalam. Latifatul sirri, wilayah Nabi Musa alaihi. Latifatul khofi, wilayah Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Bade nyebat Ruhullah mangga, bade nyebat Nabiullah mangga, bade nyebat Rasulullah mangga. Eta sadaya di dieu. Latifatul ahfa, sumber dan sentral dari semua para anbiya wal mursalin yang ada di tengah-tengah dada, posisinya di tengah-tengah dada Bapak ataupun Ibu. Itulah latifatul apa? Latifatul ahfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Latifatul ahfa. Ti ayeuna penakanana lamun ngadak-ngadak di ditu mah abot luar biasa mata ical galeuh ti ayeuna sakumaha al mukarram. Sok mudah-mudahan tani dagang ibu dipeser ku ridho Allah, dipeser ku rahmat Allah, amin. Pameser Allah mah bakal kekalaban. Pertama latifatul qalbi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kenapa? Kan latifatul qalbi. Iya kan, Abur Ruh Muhammad, Abul Basar Nabi Adam, Nabi Muhammad na Abu Ruh Bapak sakabeh ruh. Sedangkan nu janten Rasul Allah sebagai rama ruh Bapak Ibu sadayana waktu ruh diciptakeun ku Allah masareng sadayana, tapi urang kan teu apal. Teu apal balik. Tatkala hirup detak jantung ibu diisi dengan ismu dat, karena kalau ismu dat menghimpun semua asma'us sifat dan menghimpun semua af'al Allah yang Allah ciptakan, segala bentuk, segala gerak dan diam. Kan pagawean teh diam jeung gerak.
Eta damel saha? Damel Allah. La ilaha ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Di mana? Latifatur ruh. Karena yang ada di Adam, yang ada di ruh, latifatur ruh, Nuh, Ibrahim, semua awalnya min nuri jamalihi, jamalnya Allah, lalu turun min nuri habibika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kunaon? Nurna kunaon? Nurna yang tercepat, yang termulia, yang teristimewa, yaitu sebagaimana Allah firmankan, yang ada di Nuh, yang ada di Ibrahim, yang ada di Adam, yang ada di Isa, yang ada di Musa, termasuk itu semua yang ada di Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan tetap, amin. Amin. Kalau tetap ya kekal gitu. Dina pidawuh Allah dina surah An-Nur, Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Apa nurun ala nurin? Cahaya di atas cahaya yang mendahului dan mendahului. Encan ka masjid ibu tos hirup, teu acan ka sawah ibu tos hirup, tuluy semua ibadah ibu tos ma'rifat. Miheulaan memeh ngajalankeun kawajiban ibu tos kenal bari menuju ka dat anu kagungan. Dina salat ibu memeh salat ibu enggeus salat ibu tos ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Hate ibu geus fi'lul qalbi ma'rifatullah, gawena hate mengenal Allah, nyaeta saha Allah teh dat anu diibadahan. Maka ma'rifatul ma'bud, mengenal dat anu diibadahan ku ibu. Qoblal ibadah memeh ka masjid, memeh ka majlis, memeh ka pesantren, memeh ka dieu manakiban tos aya. Maka insyaallah lamun surpa hadiahanna insyaallah ngantukna dicabut. Sabab Allah kasifatan kula ta'buduhu sinatu wala naum. Teu aya sifat di Allah sifat tunduk. Insyaallah tatkala tenggelam ruhna di bawah makrifat ka Allah, di dinya teuleum ruh ibu menuju hadirat Allah. Insyaallah tatkala ibu di dunyana geus tepang sareng Adamna, nyaeta kaadaman teh di akhiratna insyaallah moal apruk-aprukan ribuan ratusan tahun. Sabab Allah tos dijadikeun bekelna ti ayeuna, insyaallah ti ayeuna babakalanana. Maka pidawuh Allah di Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bebeklan bageun ngan bekel panghade-hadena naon takwa. At-taqwa hahunna Nabi menunjukkan isyarat telunjukna ke bawah latifatul qalbi. At-taqwa hahunna, takwa teh di dieu bager sumberna di bawah susu sebelah kiri latifatul qalbi. Suruh urang thariqah mah dalam kitabnya Kitab Risalatul Aliyah karya Ahmad Faruk ataupun Kitab Tadwirul Qulub kata karya Muhammad Amin Al-Qurdi, seorang pengamal thariqah Naqsabandiyah, dan dalam kitab Sirrul Asrar adalah karya Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Walaupun beliau tidak mengatakan latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ahfa, tapi beliau mengatakan yaitu sama, yaitu di dalam Al-Quran itu ada dohirnya, ada batinnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disabdakan beliau, innalil Qur'ani dohron wa batnan. Sanyanya di Quran teh aya dohir aya batinna.
maka wali batnihi batnan, di dalam batinnya pun juga ada batin. Jadi semakin mengkristal, ingat ibu ke Allah teh, semakin mengkualitas, semakin tenggelam ketajaman penghayatan ibu, ketajaman renungan ibu, renungan bapak, maka itu semakin batin, semakin lezat, semakin tuluy kadituna si'aul basiro, mata batinnya semakin tajam. Hopina asal biasa-biasa saja, datar-datar saja, tapi kadituna penuh makna. Ibu di mana disebutkan dengan Allah teh aya nglaketaina hate. Teras disebat ku ibu, kulisan reng-rengan ibu, maka hirup hatena. Tos tenggelam didinya semakin batin, semakin kuat. Maka pakullu ma huwa abton. Pakullu ma huwa, setiap pemahaman semakin batin, semakin paham, maka itu bahwa anfa'u, maka itu pemahaman semakin batin, semakin anfa'u, lebih manfaat. Bahkan semakin batin, arbahu, semakin beruntung. Lamun diurut teras kaditu, karek jannatul ma'wa wae sabada jannatul ma'wa, jannatul firdaus kadituna, name jannatul ma'wa wae anu dicobi ditelusuri ku malaikat Jibril, sabada Jibril diciptakeun ku Allah bahwa anjeunna memiliki beratus-ratus sayap. Lalu Jibril coba-coba mantena ingin menemui surga jannatul ma'wa, bade hoyong dugi ka jannatul ma'wa, mantena menggunakan sayap itu sampai entah seperempat perjalanan ataupun pertengahan perjalanan, udah ukuran kira-kira 20.000 tahun, tetap jannatul ma'wa belum tercapai. Maka dia berhenti dulu, maka tatkala berhenti dia bersujud pada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku sedang menuju surgamu, ingin mengetahui kedalaman surgamu di dalamnya. Apakah perjalanan aku ini sudah sampai separuhnya ya Allah, ataupun dua per tiganya ya Allah, ataupun separuhnya. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, kalaupun kau menggunakan diberi lagi 600 sayap, masih jauh sekali untuk sampai ke jannatul ma'wa. Oleh karena itu, tapi itu siapa semua ya Allah yang paling cepat untuk menemui surgamu itu? Ya, untuk cepat menemui, yaitulah Muhammad dan umatnya yang lebih cepat mengetahui surgaku yang namanya jannatul ma'wa. Insya Allah, mudah-mudahan ibu bapak tekantos tahunan, amin. Cepat dugi kadinya tadi yang tawisnya. Itulah kualitas apa yang mempercepat ibu sampai, yang mempercepat bapak di hisaban apa? Wa yasriyal hisab, dipercepat hisaban untuk orang yang akan dipercepat masuk surga Allah. Itulah umat Muhammad. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasattan litakunu syuhada'a wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad untuk jadi saksi untuk semua umat. Tong boro-boro umat anu biasa-biasa, standar misalnya di tingkat di bawah soleh, tapi para hamba-hamba Allah yang wali Allah, yang jadi anbiya sang rasul Allah, sadayana dijadikan saksi, yaitu umat Muhammad untuk menyaksikan semua umat, tapi Nabi Muhammad untuk menyaksikan kamu sekalian yang menjadi saksi segala umat. Sah, ya, itulah unggulnya umat Muhammad. Karena ada sumber di latifatul qalbi ibu, di latifatul ruh bu ibu bapak, di latifatul sir bapak, di latifatul hopi bapak, di latifatul ahpa bapak, bahkan untuk
memuliakan ruhaninya, untuk memuliakan jismaninya, maka Allah mengedarkan pun juga di latifatun nafsi dan latifatul qalb untuk semuanya. Maka jadi mengedar ruh yang diliputi ku cahaya dzikrullah, maka sampai kualitas ma'rifatullah, Allah mendudukan lagi semakin dalam, maka tempat didudukan di mahalul mahabbah, nyata tempat cinta hamba ka Allah, lalu Allah mendudukan lagi sampai ke mahalul musyahadah, yaitu menyampaikan syahadatnya, yang dari mulai syahadat secara syariatnya, secara torikotnya, secara hakikatnya, secara ma'rifatnya. Itulah dengan dzikrullah semuanya, cuma disertai dengan penghayatannya. Semakin tajam penghayatan makna la ilaha, makna syahadatain, maka semakin manfaat untuk bapak dan ibu, semakin beruntung bapak dan ibu. Untungnya di akhirat, di waktu poe kana langsaan, di waktu poe anu sakitu mencekam kusieun teu aya naon-naonan, margi dirina nu diemu teh keur dirina kot alim papenap sareng nu sanes-sanesna. Tetangga baraya bahkan keluarga ge alim pernah margi sok sieun sokong jongklok dina waktu harita, sabab keur di dunya loba istilahna reremo teknik situasi anu ngajadikeun diri mbahkeun. Maka akhirna eta hamba teras di akhirat pun semakin manfaat. Hamba ahli dzikrur rahman di sarba hubungan aman taya kasulitan karena ridho na pangeran la ilaha illallah. Taya kakeung, taya kasieun, taya kasulitan. Itulah manfaat daripada kalimat yang diamalkan oleh bapak dan ibu, la ilaha illallah. Karena apa manfaatnya? Ya karena sebagaimana firman Allah, padkuruni adkurkum, sok araring ka kaula niscaya kaula leuwih eling ka anjeun. Ari elingna hamba mada butuh ka Allah, butuh salametna, butuh ridona, butuh ampunanana, butuh rahmatna. Salilana kitu manusia. Ari Allah teu butuh kuliahna. Maka tatkala nyandar itu hamba ka Allah, nah Allah adkurkum la Allah, pertama hampura Allah magfiratan, nu kadua Allah ngaturkeun surgana wa ajron adima, nyaeta pahala anu agung di dinya. Para ulama-ulama tafsir kekal abadi dalam ajron Allah diaturkeun ka hambana. Itulah la ilaha illallah. Nu kadua disebut-sebut deui ku Allah, jalmi nu eling ka Allah untungna. Nu katilu jalma nu eling ka Allah kenging rahmat Allah. Yusolli alaikum, marahmat Allah. Yusollu alaikum, yusolli alaikum. Para malaikat oge diperintahkan ku Allah, malaikat langit, malaikat aras, untuk memohonkan ampunan buat hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Ditugaskeun ku Allah nutuk nugaskeun anu kagungan katangtosan, anu kagungan otoritas. Ari nu dipiwarana pilihan-pilihan Allah, nyaeta malaikat Allah nu sapapaosna tidak pernah maksiat kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah. Itulah untuk orang yang zikir, berarti di atas semua nur. Maka anta samsul, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jadi linurihi mayyasa, untung ibu kenging eta, amin. Untung bapak kenging eta. Mudah-mudahan ulah aya rencana nafsu nu ngagoda bisikan bersitan hati sehingga ngararasakeun zikir anu dihitung-hitung kalkulator duniawi. Kembali kepada namanya salamina, lamun aya bersitan urang hayang eureun dina zikir, mudah-mudahan ku Allah ulah dugi ka urang jadi pangsilun zikir, amin. Tetap ku Allah ditetapkeun dina diri urang sadayana. Sabab zikir adalah kemaslahatan, kemanfaatan dan keselamatan
lamun a'rad dina dikira adalah kecelakaan yang tidak bisa ditolerir lagi, yang tidak bisa dibangkitkan kembali. Sakumaha pidau Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'amma. Gitu. Wa man a'rada sahawain ngabalieur an dzikri tina eling ka Allah kadinya keun fa innalahu maka sanyanya lahu kajalman ngabalieur ti Allah ma'isyatan donka sing adu belajar usahana ngalir ngidur sagala-galana kumaha wae carana walau takallafa sanajan adu belajar naon-naonna tetep a'rad itu naon ngabalieur a'radu andi fa innalahu ma'isyatan usahana donka rupa teu hudang-hudang serba salah lukdak kadituna wa nasuruh di dunyana komo di akhirat nama wa nasuruh yaumal qiyamati a'ma sareng ku Allah bakal dikumpulkeun eta jalma ngabalieur ti Allah teh dina kaayaan naon buta gelap gulita tidak tahu jalan batur marabus ka surga ieu kalah ngayo we neangan teh kalah beras ka neraka tuh naudzubillahi min dzalik. Itulah jalma nu miheulaan tur miheulaan di ditu batur keur poe kagempuran poe kakeung poe ka sieun eta jelema kalah miheulaan musim baru risak miheulaan bari kamarana eta Allah mihakeulkeun salah seueus ayatna dina surah Waqiah nyaeta ti payun marantena can batur macan dihisab bisa baca ieu mah geus aya di surga Allah naon kitu nyaetaan sabbikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im geus lain mawade geus dina jannatin na'im sabbikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im miheulaan kunaon matak miheulaan di akhirat itu miheulaan di dunia na geruhna memeh salat geus wawuh ka Allah nama nu marentah salat jadi henteu mancawura tujuanna orientasina jelas ruhna qalbunna sirna Allah tujuanana da doa tawajuhna ge geus ditanemkeun ilahi anta maqsudi waridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka duh Gusti salira nu dituju ku abdi nu dimaksud ku abdi waridha maqlubi ridho Gusti nu disuprih ku abdi a'tini mahabbataka paparinkeun kakiatan ka abdi Gusti sehingga hate qalbun abdi ruh abdi cinta ka Gusti wa ma'rifataka sareng paparinkeun ka abdi kakiatan ma'rifat kasalira mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ti ayeuna dugi ka papat urang sadayana amin. Jadi urang hirup karena Allah maut oge karena Allah di mahsyar ge karena Allah kumaha pidau maqalah para ulama billah yaitu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallahu minal aminin. Geuna hirup di dunia karena Allah wafat nage karena Allah di mahsyar nage karena Allah izin Allah selamat sejahtera kekal abadi sapapaosna amin bihaqqi la ilaha illallah daya deui balik kadinya bageur so insyaallah lamun teh mah ieu calik bapak ibu keur aya dina karena Allah eta qalbun bapak keur hirup ruh bapak keur hirup naon sir bapak keur hirup lamun keur maot berarti mayit lamun keur hirup bener hirupna sabab nyandarna kan maha hirup kaadateun maha ngahirupkeun yuhyi wa yumit kapan Allah pidau Kangjeng Nabi masalul ladzi yadhkuru rabbahu wallati la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit perumpamaan jalma nu eling ka pangeranana jeung nu hilang ka anjeunna
seperti jalma nu hirup sareng maut. Jadi selama tidak ingat Allah, walaupun kita memiliki triliunan dolar ataupun uang intan berlian, permata dan sebagainya, tetap dihukumanana naon mayit. Jadi manusia bangke api lelempangan seserian biasa gerak, tapi di hadapan Allah teh dihukuman hirup pae. Naudzubillahi min. Jadi ari nu eling ka Allah kajen teuing sore dahar isuk teu isuk dahar sore teu, tapi hate teu ngabalieur ti Allah, tetep dijalankeun da ieu teh takaran Allah da mal pahili ka bagian kuring mah keur kieu kaayaanana keur serba bingung serba hese, tapi da sadar da abdi mah hamba Allah nu gaduhna, tetep we sanu-sanu ka anjeunna bari ngajalankeun diri mayunkeun diri ka anjeunna eta hirup jalan, berarti berfungsi jiwana, berfungsi ruhna. Itulah orang yang diabadikan Allah, hayatnya, hirupnya, insya Allah. Itulah ma'rifatul ma'bud. Dikawit ketauhidan secara umum sampai ketauhidan secara khusus, bahkan sampai khususil khusus atau nabi khawasil khawas, insya Allah itu adalah yang akan menyukseskan orang dalam keabadian ridho rahmat dan maghfirahnya. Punten kirang langkung anu kasuhun kasadayana langkung saur bae carekna bobot sabanon carang sapakan cik bahasa Sunana ka Bapak Ibu sadayana sanes pribados maksad nyaeur ka gunung atanapi nyeblok ka laut, tapi ieu mah keur ngabuktikeun wargi jeung wargi we silih elingan. Mudah-mudahan di dunia da urang disarengkeun ieu pertemuan pengaosan dina bab keikhlasan kamarifatan. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sareng Bapak Ibu ditepangkeun di surga mantenang ke amin. Bari kabarokahan kasalamatan, bahkan surga na geus dicanak ti ayeuna keneh. Surga naon? Surga anu dikekalkeun abadi, surga ma'arif, surga kamarifatan. Itulah tertinggi surga. Di dinya mah eueuh widadarina, eueuh gedung-gedungna, eueuh naon-naonna, tapi nu aya mung anjeunna nyalira, nu maha hebat, nu maha indah, nu maha gaduh, nu maha sampurna Allah subhanahu. Sehingga wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ti ayeuna kengingkeun eta bageus. Insyaallah kenging di dunia, kenging di akhirat. Lolong di dunia, lolong di akhirat nage. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallus sabil. Saha wae nu buta di dunianya buta di akhiratnya. Bahkan sesat, sasar lempang, sasar tujuanana. Ya Allah, lamun dipikir-pikir kana diri urang. Pertama, urang lamun dimuhasabah ku urang loba-lobana naon? Loba-lobana picilakain apa pibagja sok dilakukeun ku urang. Sok urang jujur, seueur mana amal soleh jeung amal salah? Seueur amal salah hiji ku kajujuran eta insyaallah mal dihisab teh. Amin. Da Bapak Ibu geus dihisab ayeuna. Geus ngahisab dirina, geus paham perintah Allahna nu kagunganna. Geus dihisab minggu kamari poe nu patayeu minggu anu patuh untuy-untuy, bulan nu paantai-antai, taun nu patumu-tumu, geus dijadikeun rekenan ku ibu keur napakuran diri. Pertama, jalan anu salih an nyucruk dina thariqah menuju Allah, ma'rifat menuju Allah, insyaallah. Pertama, maka sok ku urang riadohan muhasabah, ngaevaluasi diri urang. Tos muhasabah tingkatkeun sing nepi kana tingkatan mujahadah. Seperti Pak Kiai di dia. Muhasabahna, mujahadahna insyaallah teras ku ibu teras diikuti, mujahadah sungguh-sungguh yakin menang pituduh ti Allahna. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma nu bener-bener menuju kaula saur Allahnya, kaula ge bener-bener nuduh ke jalan-jalan menuju kaula, jaminan Allah berarti insyaallah. Katiluna naon? Muaqobah. Naon? Ngaikob. Teu salat sakali tahajud, teu salat sakali subuh,
teu salat sakali hajat misalna dinusok biasa nusok diriadohkeun ku bapak ibu sadayana, maka gantina kade lamun teu salat subuh ulah qodona ku salat duha teu kaci eta ngaikob namina negur diri ku diri heula ngarumasakeun. Lamun duha nya ku duha tambahan hajat, lamun ngaikob diri urang teu netepan biasana ibu sok biasa rutin tiap minggon atau nepi tiap wengi eta malangkung sae henteu netepan tahajud digentoan kurang digentoan we digentosan we ku hajat teu kengge gentosanana ku tahajud deui. Bahkan namun biasa ibu 2 rakaat gentosan ku 4 rakaat itu mah ikob negur diri insyaallah, karena memang ikob Allah langkung abot ya sadidal ikob wa ya syari'al hisab. Maka ya Ghafur ya Rahim ya Khaliq ya Fatiras samawati wal ard tur didinya jadikeun ikob. Tos di ikob maka teras kadituna Allah kadang-kadang ngainkisab hamba, ngainkisab ibu. Kadang-kadang Allah ngabukakeun hijab ka bapak ka ibu. Sehingga naon bade disorang engke ku Allah dilalajokeun. Pertama Allah ngabukakeun alam mugayab, alam mugayabah, alam goib. Teu acan ti kamari, teu acan ka bersit, teu acan ka pikir. Tatkala Allah maparikeun dikir nu sanyanyana, Allah ngabukakeun hijab ka bapak ka ibu, akhirna ibu diperkenalkan menemui Jabarutiyah nu sok disebat. Nah, termasuk Jabarutiyah alamnya itu Barjah, itu termasuk alam Jabarutiyah. Lauhil Mahfud itu termasuk di wilayah Jabarutiyah. Maka tatkala orang benar-benar serius sungguh-sungguh menuju Allah dengan dzikir yang sebenar-benarnya, perasaannya, kemakrifatannya, hidup terus selalu kepada Allah, maka Allah membukakan hijabnya. Terus naik deh kaluhur naik deh. Allah kadang-kadang membukakan rahasia qadar. Rahasia qadar itu karomat yang hampir tertinggi. Karena rahasia qadar itu tidak setiap orang ataupun setiap wali Allah kasihkan rahasia qadar. Karena rahasia qadar itu di atas Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud di inkisab yang pertama kadang-kadang bisa Allah memperlihatkan kepada hamba. Anu tos ditangtoskeun di kodok qadar Allah yang tertulis dalam Lauhil Mahfud masih bisa diusahakeun ku bapak ibu ngalangkungan naon? La yaruddul qada illa bidu'a. Teu tiasa dirobah eta kodok ketentuan bapak ibu. Pi maceteun, pi bingungeun, pi susaheun gitu ya. Tapi bapak terus berkomunikasi dengan Allah Sang Maha Penentu, insyaallah nu tadinya picilakaeun jadi pi bahagiaeun. Mudah-mudahan amin. Rahasia qadar mah ketentuan diri ataupun orang lain yang Allah bukakan untuk dirinya ngan kade baeur ulah bawel. Sabab lamun dibawelkeun eta bisi jadi rijalul head. Jadi naon jauhan teh? Jadi lalaki tapi palangan. Itu teu beunang gitu. Tercalik kuduna. Walaupun ibu paham oleh Allah diberi pemahaman tatangga ibu misalnya bade ngantunkeun 4 hari deui 5 hari deui ulah dibetuskeun. Tatkala ibu semakin kuat mempertahankan itu semua, insyaallah rahasia-rahasia Allah akan semakin diturunkan ke ibu. Tatkala ibu bucat 1 kali 2 kali bucat tos kadituna jadi anu tadi disebut karomah jadi istijrod. Karena naon? Karena ngaboleker rahasia. Karena kan rahasia. Maka Syekh Sultan dipasihkeun ku Allah keagungan karomahna sehingga rahasia-rahasia orang ataupun muridin muridatna sehingga mantena diberi ketentuan ku Allah deui anu akhirna Allah maparinkeun perubahan ketentuan. Itulah seorang wali Allah yang telah dipelihara oleh Allah yang namanya telah dimahfud. Pami Nabi dimaksum. Wali yang sudah waliun kamil, wali yang sempurna pemberian karomahnya dari Allah, maka dia dimahfud, dipelihara ku Gusti Allah. Sok tawasulan ku ibu bapak kurang sadayana.
guru agung ibu teh, guru agung bapak teh tos titelna dina waliyullah bahkan sultanul aulia. Mudah-mudahan dihijikeun amin. Bapak abi ibu sadayana ngahiji sareng marantena sabab jaminan Allah tatkala bapak benar bergurunya secara suluknya tuluy irtibatul qulub hatena janten ngaitras karena dia adalah mendapatkan pemberian Allah. Irtibatul qulub teh naon kakait batin lamun suruh urang Sunda mah jadi nyantel wae hatena inget keur dikitu tapi ingat ka anjeunna teh karena ingat Allah. Itulah tanda seorang mursyid. Tatkala beliau diingat oleh ibu maka muncul langsung ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Eta mah diwasiatkeun ku Rasulullah kedah. Yarukum man dzakarakum man dzakarakum billah. Pilihan-pilihan bapak, pilihan-pilihan ibu teh nyata. Pilihan teh nyaeta tatkala bapak ningali mantena atanapi emut ka mantena itu janten langsung hate bapak malatas ka Allah. Nah, lain ngamusyrikeun ka Allah, lain mustarok, lain buat bercabang ingetan. Tapi seperti abdi ngaya kaca soca, ibu ngaya kaca soca nah amin nah plus. Tatkala ibu hoyong ningali aksara diange ku ibu kaca soca nah rai we langsung. Jadi maksud ningali kaca soca sanes maksud ningali non. Jadi urang ngaya kaca soca teh sanes maksud ningali kacamata, tapi maksud ningali aksara kartos. Jadi urang pas urang nyebat Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani itu karena ruhnya sudah hidup. Apa yang ditanamkan oleh beliau di ruh ibu jadi langsung ruh ibu ruh bapak majun ka Allah. Lana takidu taksiron wala ijadan wala kholqon teu nekankeun ka makhluk Allah boga manfaat boga madorot. Hate mah entos teuleum ka anjeunna nu gaduhna. Tapi tatkala disebat jenengan mantena langsung hate teu goyah, tetep dina ketauhidanana. Jadi we hamba menjadi abdun muwahhidun, hamba nu mana nganauhidkeun Allah reretanana. Ucapanana ya Syekh Sultan Aulia, ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani. Hatena mah da lana takidun teu nekankeun ka makhluk. Tetep Allah tujuanana, Allah sandaranana. Allah nu dibutuhkeunana kartos itu adalah rabithah. Jadi we irtibatul qulub nyata rabithah teh lain urang nyuhunkeun ka makhluk, hakikatna mah nyuhunkeun ka Gusti la ilaha illallah. Kalimahna kan jelas la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu yang tidak ada kompromi dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Maka kalimah tauhid namanya. Kalimah dakwatul haq, kalimah Islam, iman, ihsan, kalimah la ilaha illallah. Itu panginten mangga eta namina naon? Namina rabito, labina rabito. Ya rukum mandakarukum billah. Di pilihan-pilihan bapak ibu abi sadayana teh nyata jalmi di mana diemut ku urang, di mana ditingali ku urang, ngelingkeun urang ka Gusti Allah. Ru'yatuhu tatkala ningalina kadituna wajada fi ilmikum mantikuhu jeung namahan keyakinan ibu, namahan keimanan ibu, namahan iman Islam ihsan ibu dina ketauhidanana tatkala aranjeuna diaos ku ibu anggitan naonana muallifna, anggitan karyana, anggitan seratanana, anggitan cariosanana, maka menjadikan edukasi pemahaman ilmu yang pertama untuk ibu. Warogobakum fil akhirah jeung terpesona amal-amal akhirat, resep amal-amal kasolehan, kasolihahan dikala ningali perilaku marantena ngalangkungan secara dohir ibu papenakna, secara dohir ngalangkungan
aosan sejarah-sejarah mantena insya Allah. Mudah-mudahan orang tetap diangken murid-murid mantena sadayana amin. Tikawit Ahmad Sohibul Fatajul Arifin dugi ka Sultan dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kirang langkung hapunten basuhun hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun mugi Allah nyarengkeun urang di dieu sareng nyarengkeun engke di surga mantena amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.